Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawargi sadayana, kasinawiman siniwati sadayana, khususna antapani sabunaranana, Bandungna sabandungeunana, saduniana. Tong hilap, subscribe, like, and comment dan share-nya. Kami tunggu di channel Dan Sony. Mangsa lewalunya gelis anaki neng Hana Pratiwi di payunan hidup ayah ramah hidup sageningan hidup oge ayah ibu hidup anu salami ieu ngabdi ngajari ka hidup maparinan ilmu panemu ngadidik harti tepat-tepat ka hidup nyaangan masihan piwud yang ka hidup gelis anaki disakseni ku sanewari anu sami linggih di ieu patempatan sajaja hidup kalengkahnya berat dituntun ku bapa diais ku mama ngaralengkahkeun dampa sampean anu kaduh ucapkeun ilallahu Inten waktu sampai anu kenca lahul awal kuatnya sanes kesaningnya anak hidup merek dituduh ka hidup ibu anu ngais hidup tantosna ieu tanggal waler kesakedik geulis tanggal waler anu sanes enteng-enteng mangga bapak tiasa kali ini paling payu mangga nyesekeun hukul mung nyesahkeun hukul kalau jantan sepuh guys geura bersihkeun dempah sampai anu pinuh pisan jasana ka hidup salajengna sabodana dikeringkeun digaringkeun tetep dipaparin sesengitan tantosna hidup janji di payunan mama hidup janji di payunan Allah sejak nyambuangkeun nami mama moal pisan-pisan ka bawah untuk senantiasa memberikan keluargaan bagi ayah anda tercinta dan selanjutnya silahkan untuk bersujud. Duduh teuing anak jimat ati merang putih mangga bapak dirangkul putra bapak dipeluk anak dan juga kami mengundang bagi nama-nama tersebut untuk dapat memberikan air siraman kepada Ananda Ajniani Hana Pratiwi. Yang pertama mungkin ada Eyang, kemudian ada Ibu Soraya, air yang terjatuh dari kepala teteh untuk bisa dipasukkan ke muka teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan, alhamdulillah. Mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air suci yang insya Allah mensucikan. Ke kakinya bapak ditarik sampai ujung kaki, dari atas kepala ditarik sampai ujung kaki tetehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan terus dibasuh ke bawah sampai ujung kakinya. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Mungkin selepas ibunda tercinta Ibu Nia Kurniati kami undang ada Eyangnya sudah siap. Iya. Ibu kami persilakan Eyang.
Iya, terima kasih. Siap, kayak berat Pak. Ya, waduh, wah.